Nu kaopatna jalma anu menang kana 2/3 teh nyaeta ukhten li abin. Tegesna dua dulur bikang anu rejeng bapa. Syaratna menang kana 2/3 atawa sulusan hiji kudu jama. Mafhumna lamun henteu jama saperti mufrad maka moal menang kana 2/3 tapi menang kana nisfu. Syarat kaduana ulah aya akhun li abin. Syarat kaduana ulah aya akhun li abin. Mafhumna lamun aya akhun li abin. Mafhumna lamun aya akhun li abin maka ukhten li abin moal narima kana 2/3. Maka ukhten li abin moal narima kana 2/3 tapi narimana kana asobah. Tapi narimana kana asobah. Das syarat anu katiluna ulah aya abun. Syarat anu katiluna ya syarat katiluna ulah aya abun. Ulah aya abun, ulah aya bapa. Mafhumna lamun aya abun. Mafhumna lamun aya abun ukhten li abin kahijab. Mafhumna lamun aya abun maka ukhten li abin kahijab ku abun. Das syarat kaopatna ulah aya jadun. Syarat kaopatna ulah aya jadun. Mafhumna lamun aya jadun. Mafhumna lamun aya jadun maka ukhten li abin dibawa kana masalah jad ukhwah. Mafhumna lamun aya jadun maka ukhten li abin dibawa kana masalah jad ukhwah. Syarat kalimana ulah aya ibnun atawa ibnul ibni. Syarat kalimana ulah aya ibnun atawa ibnul ibni. Mafhumna lamun aya ibnun atawa ibnul ibni. Mafhumna lamun aya ibnun atawa ibnul ibni maka moal menang kana 2/3. Maka moal menang kana 2/3 tos tapi kahijab. Tapi kahijab ku ibnun atawa ibnul ibni. Tapi kahijab ku ibnun atawa ibnul ibni. Syarat kagenepna ulah aya bintun atawa bintul ibni. Syarat kagenepna ulah aya bintun atawa bintul ibni. Syarat kagenepna ulah aya bintun atawa bintul ibni. Mafhumna lamun aya. Mafhumna lamun aya. Mafhumna lamun aya maksudnya lamun aya bintun atau bintul ibni. Maka moal narima kana sulusan. Maka moal narima kana 2/3. Maka moal narima kana 2/3. Tos tapi narima kana asobah bil goer. Tapi narima kana asobah bil goer.
tapi narima kana asobah bil goer. Syarat katujuhna ulah aya akhun li abawen. Syarat katujuhna ulah aya akhun li abawen. Tegasna dulur lalaki anu saindung sabab sabapa. Syarat katujuhna ulah aya akhun li abawen. Tos mafhumna lamun aya maka ukhten li abin kahijab. Maka ukhten li abin kahijab ku akhun li abawen. Kahijab ku akhun li abawen. Dos syarat kadalapana ulah aya ukhtun li abawen. Syarat kadalapana ulah aya ukhtun li abawen. Dos mafhumna lamun aya ukhtun li abawen. Mafhumna lamun aya ukhtun li abawen. Hukumna tafsil. Hukumna tafsil. Das hiji lamun babarengan jeung ukhtun li abawen anu mufrad. Hiji lamun babarengan jeung ukhtun li abawen anu mufrad. Hiji lamun babarengan sareng ukhtun li abawen anu mufrad. Das maka ukhten li abin moal narima kana 2/3. Maka ukhten li abin moal narima kana sulusan. Maka ukhten li abin moal narima kana 2/3 tapi narima kana sudus takmilatus sulusen. Tapi narima kana sudus takmilatus sulusen. Tapi narima kana sudus takmilatus sulusen. Das tapi narima kana sudus takmilatus sulusen. Kadua lamun babarengan sareng ukhten li abawen. Kadua lamun babarengan sareng ukhten li abawen. Kadua lamun babarengan sareng ukhten li abawen anu jama. Kadua lamun babarengan sareng ukhten li abawen anu jama. Maka ukhten li abin moal narima kana sulusan. Maka ukhten li abin moal narima kana 2/3. Maka ukhten li abin moal narima kana 2/3. Terus tapi kahijab. Tapi kahijab ku ukhten li abawen. Tapi kahijab ku ukhten li abawen. Entos hiji deui syaratna. Syarat kasalapana ulah aya ukhtun li abawen. Syarat kasalapana ulah aya ukhtun li abawen. Tegasna dulur awewe anu saindung sabapaknya. Syarat kasalapana ulah aya ukhtun li abawen. Tos anu keur narima kana asobah ma'al goer. Anu keur narima kana asobah ma'al goer. Anu keur narima kana asobah ma'al goer. Tegesna keur babarengan sareng bintun.
tegasna keur babarengan sareng bintun atawa sareng bintul ibni, atawa sareng bintul ibni. Tegasna keur babarengan sareng bintun atawa sareng bintul ibni. Titik. Mafhumna lamun aya ukhtun li abawen. Mafhumna lamun aya ukhtun li abawen, maka ukhten li abin kahijab. Maka ukhten li abin kahijab. Maka ukhten li abin kahijab ku ukhtun li abawen. Maka ukhten li abin kahijab ku ukhtun li abawen. Dos. Contohna saperti mayit ninggalkeun ukhtain li abin. Contohna saperti mayit ninggalkeun ukhtain li abin, ukhtaini li abin. Dua dulur awewe anu sabapa wungkul. Contohna saperti mayit ninggalkeun ukhtain li abin, tos ninggalkeun ukhtun li umin. Ninggalkeun ukhtun li umin. Ninggalkeun ukhtun li umin, tos ninggalkeun amun. Amun mamang. Maka ukhten li abin menangna 2/3. Maka ukhten li abin menangna 2/3. Ukhtun li umin menangna 1/6. Ukhtun li umin menangna 1/6. Amun menangna asobah. Menangna asobah. Sareng contoh mayit ninggalkeun ukhten li abin. Sareng contoh mayit ninggalkeun ukhten li abin. Ninggalkeun zaujah. Ninggalkeun zaujah, tos ninggalkeun ibnul akhi. Ninggalkeun ibnul akhi li abin. Ninggalkeun ibnul akhi li abin. Ninggalkeun ibnul akhi li abin. Maka ukhten li abin menang 2/3. Maka ukhten li abin menangna 2/3, tos zaujah menangna 1/4. Zaujah menangna 1/4. Ibnul akhi li abin menangna asobah bin nafsi. Menangna asobah bin nafsi. Entos.